Mengpeng cuaca dan nyerenteng geuning ayeuna mah hayu guys urang ngaduruk heula sampah di pipir sabari narempokeun barudak anu keur garuyang di solokan. Nya guys ieu teh sabaraha poe teu miceun sampah atuh da geuningan kamari-kamari mah hujan wae rek miceunna teh. Miceunna teh kitu nya guys bari diduruk di dieu we didurukna oge di pipireun imah bari geus balala deui ieu pipireun imah teh. Atuh da asa anyar keneh geuningan ku bapana barudak di bersihan si jukutna teh ayeuna geus tarumbuh deui. Atuh da ari kudu mersihan pipir mah geuningan horoream antepkeun we cenah ku bapana barudak jeung geus barala oge mangsa bodo teuing. Atuh da lamun ejek anu ngalalewat teh cenah eta pipireun imah teh mun barala kitu henteu sieun aya oray kitu. Atuh nya guys sieun mah sieun ngan horoream we geuningan aek mersihanna teh urara mersihan pipir atuh da buruan oge geuningan anu katempo horoream teuing atuh da jorokna teh ampun ieu mah kana sasapu buruan mah ning etu barudak teh keur garuyang eta teh disolokan ya guys. Antepkeun we teu dicarek keun we kebae na masa-masana keun we antepkeun cenah kekeceprekan dina solokan da meureunan lamun engke mah geus remaja atau dewasa da moal daekeun kekeceprekan dina solokan matak antepkeun we sapuasna ngan kadewe cek abi teh bisi aya beling geus mah nempokeun barudak keur kekeceprekan dina solokan jeung ngaduruk sampahna tuluy we asup deui ka imah dieu teh nya guys da teu kuat panas atuh da geuningan sakilang di dieu teh waktu teh geus asar nya guys geus adan tapi cuaca masih keneh nyerenteng heula samemeh mandi teh urang tempo heula durukanana bisi parem ipek geuning masih keneh hurung ieu teh bae antepkeun we si sampah mah sugan we atuh nareura. Atuh da eta sampah teh aya nu baseuhan ya guys aya nu kaguyur hujan teh anu basa eta aduh kot sarantai kitu eta barudak bari carurhat sigana teh eta teh keun we heula antepkeun moloaka di goroan sina marandi erek indungna heula we ayeuna mah nu mandina teh heula urang nyokot heula sendal paranti salat ieu teh nya guys teu kuat hayang mandi ieu teh nya guys meuni hareudang kieu. Atuh da eta cuacana meuni ampun panasna seger meureunna lamun geus dimandian mah kumaha deui mandina lamun bari dianggir mah geus heula nya guys rek mandi heula ayeuna mah.